Masya Allah. Sugan ayah raut wajah anu kehel, nu kesel atau nyungkun. Estuding wajah anu dedek nu nyaah, gitu kan? Lillahi ta'ala. Lamun urang kumaha bisa mengihan bangsat seperti itu. Beak, disiksa beak. Aduh, kan? Nah, itu tinggal ya. Ya mah buya rek ngera-ngera sorangan ieu mengingetan sorangan da akina kitu berarti incuna kitu henteu tak kitu. Aduh, ampun paraun Gusti nu agung. Halah gitu kan eta akhlak nepi ka kitu gitu. Aduh gitu kan. Tanya ti ku pamajikanana, di akang di mana? Da bruk brak we pamasihan ti mama. Pamasihan ti mama. Geus kitu kumaha? Geus kitu isukna kabeh anakna incuna digiring kapun aki ka bojo. Palai diangken janten murid, palai ngaos. Dugi ka eta bangsatna jadi kiai. Tah bangsat baheula, bangsat ka ulama nu baheula mah bangsatnya jadi kiai. Ayeuna mah loba nu kiai jadi bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala Sayyidil awwalina wal akhirin, Imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu mulia, oge sakumna umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kalintang beruntungna, anu kalintang bagjana, anu kalintang muliana. Wabil khusus panitia anu ngawujudkeun ieu acara anu mulia, yakni keluarga besar grup Padi Pejuang Dakwah Islam. Anu kurang sadayana disyukuri perjuanganana dina nyebarkeun dakwahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah anu ku Allah Ta'ala dipaparinkeun ka aranjeunanana. Aya anu ku dana, aya anu ku tanagi, minimal ku doa. Oge termasuk ngiring berjuang dina dakwah tatkala ngiring ngeser dakwahna ulama anu terpercaya. Ngeser kasayan ilmu anu manfaat. Ieu bagian tina cara dakwah. Walaupun urang sanes ulama,
Tapi kurang tiasa ngiring berjuang sarang ulama dina nyebarkeun dakwahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kepentingan-kepentingan dakwah ulama sepertos fasilitas-fasilitas dina dakwah kanggo tempatna, kanggo kendaraanana, oge kanggo fasilitas belajar mengajarna, kanggo ngamakmurkeun kehidupan para muallimna, atanapi oge bantosan kanggo para santri-santri anu teu mampuhna, bantosan kanggo anak-anak yatim, lajeng oge kanggo para khodim-khodim anu bekerja sareng ulama. Janten dina perjuangan Islam ieu henteu fokus kana agama wungkul, dalam arti tu fokus kana keilmuanana wungkul, ilmu bagian ulama, tapi kan masak bagian tukang masak, kesehatan bagian dokter, gitu kan. Ngawal ulama ya bagian fatwa, pengamanan ulama, pengamanan para jamaah ya bagian para banser, streaming bagian tim IT. Nah, tangtu aya bagian-bagianana, kebersihan aya bagianana, pertanianana aya bagianana, ya, dapur aya bagianana. Itulah perjuangan. Jadi perjuangan henteu fokus karena hiji titik henteu. Aya seueur poin-poin, aya seueur titik-titik penting dina perjuangan. Nanging ketika ia disatukan menjadi satu kekuatan yang dahsyat, pikeun nyebarkeun ajaran agama Allah, sadayana bakal kacanak sebagai pejuang, sadayana bakal dibariskeun sebagai pejuang. Ngan ieu mah bagian anu ceramahna, ieu mah bagian anu ngajarna, ieu mah bagian anu mendanaina, ieu mah bagian anu damelna, ieu mah bagian IT-na, ieu mah bagian anu masakna dan sebagainya. Tapi tujuan sama, satu. Kumaha menggolkan dakwahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka umat seluas mungkin. Allah. Nanging tangtos sadaya para pejuang di bidangna masing-masing tetap kedah sami-sami ngutamakeun hal anu pokok. Naon nu pokok? Nu pokok adalah ngaosna. Nu pokok adalah ngaosna. Tukang masak tetap kedah ngutamakeun ngaosna. Banser kedah ngutamakeun ngaosna. Patwal kedah ngutamakeun ngaosna. Sadayana kedah ngutamakeun ngaosna. Karena ilmu Allah ieu satu-satuna wasilah pikeun kasalametan, kabagjaan, kamuliaan, kauntungan sakabeh bangsa jalma, sakabeh bangsa jin ti dunya dugi ka surga.
Allah tengah jantenkeun wasilah selain ku ilmu sareng ahli ilmu. Hiji ilmu, dua ahli ilmu. Ieu agama tanpa aya ahlina moal tiasa diserap ku umat, moal tiasa dijalankeun ku umat. Diperlukan pendidikan tarbiyah ti ahlina, yakni para ulama. Behdituna popokona adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala teu ngalungsurkeun hanya materi wungkul. Quran materi, kitab-kitab samawi materi ti Allah. Tapi ieu materi kumaha mraktekeunana dina hirup. Jadi perlu pembimbing, ya. Perlu pentarbiyah, perlu pengajar. Komo Al-Quran ieu adalah kalawan lisan Arab anu mubin, anu eces, hartosna ieu anu beraturan, anu berkaidah. Kitu makna mubin. Anu aya dina kesempurnaanana aturan. Aya dina kesempurnaanana fasihat. Aya dina kesempurnaanana dina kabalagohanana. Dina kamantekanana. Dina kanahwanana. Dina kasorofanana. Itulah Al-Quran. Maka tong boromah urang ajam teh luar Arab namina ajam. Cacak-cacak urang Arab nawae moal mungkin bisa harti, faham karena eusining Quran. Beh dituna komo meraktekeun ieu Quran dina hirup moal mungkin. Tanpa aya pengajar ahli. Tanpa aya pentarbiyah. Bahkan harus ada sosok yang terlebih dahulu menjadi contoh. Namina uswah hasanah. Maka barulah kita faham bahwa Allah Ta'ala ngutus para utusan-utusanana di golongan bangsa jalma tiwit Nabi Adam alaihissalam dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salah sauyos hikmahna Allah Ta'ala ngutus para rasul henteu ngalungsurkeun materi wungkul tapi di golongan bangsa jalma aya nu diutus ku Allah, dipilih ku Allah, dijantenkeun utusanana. Didangdanan ku Allah Ta'ala dengan segenap kriteria sebagai utusan Allah. Didangdanan sifatna ku Allah Ta'ala. Itu ti awal lahir parantos gaduh sifat eta. Nah, yakni sifat cerdas. Cerdas dina menangkap ya, firman Allah. Anu ieu firman Allah teu aya soraan. Firman Allah teu nganggo tulisan. Nanging manah para rasul mampu menangkap itu firman Allah oge menghafal langsung. Teu hilap deui salalawasna. Lajeng mampu memahami firman Allah langsung sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu kecerdasan para rasul.
Malah lebih nanaon, mampu langsung menjalankan firman Allah dalam hidupnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Diberi mampu mengamalkannya. Segala yang diperintahkan oleh Allah, dikasih mampu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jangankan yang haram, yang makruh pun sangat dijauhi. Bahkan jangankan yang makruh, yang kurang baik pun oleh para rasul, para nabi dijauhi. Allah. Di samping itu para rasul dikasih kemampuan pula oleh Allah kanggo ngajarkeun ieu materi risalah surat risalah ti Allah kanggo manusia jeung bangsa jin anu bervariatif suku bangsana, bervariatif bahasana, bervariatif oge budayana. Ya? Nah, ieu kecerdasan para rasul luar biasa. Terkhusus Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut terkhusus? Karena satu-satunya rasul anu diutus ku Allah untuk semua manusia dan semua bangsa jin di muka bumi hanyalah Kangjeng Nabi Muhammad. Selainnya diutus ku Allah hanya kepada kaum Bani Israel. Bayangkan. Jadi otomatis kan hanya sekelompok itu. Hanya etnis itu. Bahasanya bahasa itu. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bahkan ila kafatil khalqi, ke seluruh ciptaannya. Masya Allah. Bukan cuma kepada semua manusia saja. Bukan cuma kepada semua bangsa jin. Yang tadi variatif itu dalam berbagai halnya. Tapi oge Nabi urang sadaya diutus ku Allah kasadaya makhluk Allah. Artinya Kangjeng Nabi Muhammad SAW dikasih kemampuan untuk interaksi dengan semua ciptaan Allah yang sangat kompleks, sangat variatif dalam berbagai halnya. Bagaimana interaksi dengan air, bagaimana interaksi dengan api, bagaimana interaksi dengan tanah, bagaimana interaksi dengan udara, bagaimana interaksi dengan cahaya, bagaimana interaksi dengan kegelapan, bagaimana interaksi dengan angin, bagaimana interaksi dengan binatang, bagaimana interaksi dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana interaksi dengan makanan minuman, terus bagaimana interaksi dengan bangsa ya jin, bangsa malaikat, bangsa setan, dengan langit, ya, dengan aras, dengan kursi, dengan lauh mahfud, dengan kalamnya, dengan surga, dengan neraka, dengan segenap alam yang Allah ciptakan. Satu-satunya ciptaan Allah yang dikasih kemampuan untuk interaksi dengan seluruh alam adalah baginda Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi urang sadayana ku Allah diutus, yakni risalah mengemban surat dari Allah kasadaya alam semesta. Namun kasalian bangsa jalma bangsa jin mah hanya sebagai rahmat. Mewujudkan kasih sayang Allah ke seluruh alam semesta. Adapun ka bangsa jalma sareng bangsa jin ya rahmat ya taklif. Nah, nu disebut taklif, taklif adalah bagaimana
mengajarkan aturan Allah kepada manusia dan bangsa jin dalam hidup mereka, agar mereka tahu kepada aturan Allah tersebut, agar mereka taat kepada aturan Allah tersebut. Dari mulai keyakinan dibangun oleh baginda Rasulullah SAW, lalu pengetahuannya tentang hukum-hukum Allah, tentang syariat. Ya. Bagaimana prakteknya dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjauhi larangannya, secara zahir dan secara batin. Bagaimana cara interaksi dengan Allah, bagaimana cara interaksi dengan semua makhluk Allah. Allah. Diajarkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak dan adab, tata krama, tata titi duduga prayoga. Sopan santun ka Allah, ka pada makhluk nganggo sopan santun. Allah ta ieu makna taklif. Ieu makna taklif. Jadi bangsa jalma bangsa jin mah ya diutusna Nabi urang ka aranjeunana teh adalah di samping rahmat, jelas rahmat mada kasadaya alam, kasadaya makhluk termasuk jalma jeung bangsa jin, oge merupakan sebagai pendidik Nabi urang teh. Sebagai muallim, ya. Sebagai murabbi, anu mentarbiyah. Karena ieu materi moal bisa difahami ya, ku bangsa jalma bangsa jin tanpa aya nu ngajelaskeun. Ieu materi anu agung Al-Qur'anul Karim oge moal bisa dipraktekeun dina hirupna ku bangsa manusia bangsa jin, kecuali perluna aya contoh ti Kangjeng Nabi Muhammad SAW langsung. Oge sajabiti aya contoh diperlukan aya murabbi, pentarbiyah, kumaha cara praktek amaliyahna. Ditarbiyah para sahabat teh ku Nabi teh. Kumaha praktek ibadah ka Allah. Tina praktek susuci langsung dipraktekkeun ditarbiyah ku Nabi. Praktek sholat, praktek saum, praktek zakat, praktek munggah haji. Lajeng Nabi mentarbiyah oge bacaan Al-Quran, wirid Al-Quran, wirid zikir, warna-warni kalimat thayyibah dipraktekkeun ku Nabi, ditarbiyahkeun ku Nabi. Oge mentarbiyah akhlak. Nabi mentarbiyah akhlak para sahabat kalawan akhlak-akhlak anu mulia, akhlak-akhlak anu agung. Ia perlu murabbi, perlu pentarbiyah. Teu bisa cukup ku hanya materi semata. Malah kadituna perluna ieu murid sangkan dugi kana martabat anu sampurna, derajat anu sampurna, narepi ka Allah Ta'ala. Ma'rifat anu sampurna ka Allah. Bisa ngaraih ridhona Allah, cintana Allah. Bisa caket sareng Allah. Bisa jadi hamba-hamba teristimewa di sisi Allah. Kadituna bisa penak sareng Allah Jalla Jalaluhu wa'ala. Bisa hadir di surga na Allah salalawas. Maka sebagai Rasul, di samping ti muallim, murabbi, muaddib. Naon muaddib? Muaddib teh anu mendidik adab. Nah, ai muallim anu mengajarkan keilmuan.
Ari murabbi anu meraktekeun, nerapkeun, ngajarkeun praktek. Kumaha praktekna teh, kan? Dina hirup. Dipraktekkeun langsung. Ya, hubungan jeung papada. Boh di keluarga, boh jeung tatangga, boh jeung baraya, jeung sobat, boh jeung papada muslim, boh jeung non muslim. Boh jeung anu ngewa, jeung anu ngamusuhi, jeung anu merangan, kudu kumaha sikap. Langsung dicontohkan. Hatta perang na oge langsung dipraktekkan ku Nabi, ditarbiyah para sahabat. Cara perang anu suci. Cara perang anu agung. Masya Allah. Tanpa amarah anu diridhoi ku Allah. Perang anu beraturan sesuai dengan ridho Allah. Perang anu dasarna adalah kasih sayang. Lain hayang ngebunuh. Dasarna tujuanana adalah tetap menyebarkan hidayah ke siapapun. Jadi dina perang ge dakwah, ya. Karena tujuanana kumaha jelema menang hidayah, lain kumaha carana maihan jelema. Lain kumaha batur supaya pae. Nabi mengajarkan ka urang umatna kumaha carana nu sejen supaya hirup. Nu sejen supaya cager. Nu sejen supaya aman, supaya tentrem, supaya damai, supaya salamet, supaya bagja, supaya mulia, supaya untung, supaya terpuji. Tidunya nepi ka surga. Itulah tujuan Nabi. Itulah tujuan Nabi. Fahami ku urang sadayana. Makanya peperangan ieu adalah hal yang darurat. Peperangan ieu adalah ketika sudah tidak ada cara kecuali harus melawan. Dan Rasul tidak pernah memulai. Ingat, itulah peperangan Nabi. Rasulullah SAW mengajarkan ilmu bela diri, mengajarkan ilmu perang kepada para sahabat setelah ada perintah Allah harus melawan. Di Mekah 13 tahun, 13 tahun Nabi dicaci, dimaki, dianiaya para sahabatnya, ayo dibunuh. 13 tahun Nabi dakwah, dibohongkan, difitnah, diembargo. Nabi tidak pernah melawan. Tapi Nabi mengajarkan ke sahabatnya bagaimana membalas keburukan orang dengan kebaikan. Mengajarkan agar sabar. Mengajarkan arif dan bijaksana. Mengajarkan mendoakan orang-orang yang tidak baik. Mendoakan orang-orang yang masih kufur, yang masih musyrik, yang memusuhi. Itu selama 13 tahun. Bari Nabi dianiaya baik tidak? Bari Nabi didustakan. Nabi hijrah di Mekah ke Madinah sudah sampai klimaks. Artinya karena tos daya di jalan. Tos daya jalan kumaha? Karena kaum Quraisy, warga Mekah sepakat sadayana bade ngabunuh Nabi. Bade ngabantai keluarga Nabi, bade ngabantai sahabat-sahabat Nabi nu iman ka Nabi. Nah, ketika Nabi dipasihan uninga ku Allah, tujuan maranehanana seperti itu, malah lain ukur tujuan, tapi maranehanana geus bertindak. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat hijrah heula ka mana? Ka Ethiopia, ka Habsyah. Negara Al-Habsyi teh Ethiopia itu. Nah, berangkat para sahabat teh ka ditu sebahagian. Masya Allah. Nabi lebih memilih menghindar.
ketimbang melawan. Itulah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Masya Allah. Ngawalas nu goreng ku kahadean. Nu ngagorengkeun ka urang teh diwales ku bakakak. Walas ku bolu. Ya, walas ku naon we atuh comro goreng sampe urang nyaho aya tetangga urang sok ngagorengkeun urang sok urang teh ditahan ieu hatur lumayan kitu ka ditu tong cek sok boga naon urang boga buah seperti kieu di mana urang mupu buah tah heulakeun tatangan nu ngewa. Ini ajaran Kangjeng Nabi Muhammad. Iya ajaran Kangjeng Nabi. Iya ajaran Kangjeng Nabi. Lain ngawales nu ngagorengkeun ka urang ku ngagorengkeun deui. Nu nyarekan ka urang ku nyarekan deui. Lain. Walaupun menang, tapi saukuran. Menang tapi teu menang leuwih. Mun batur nyebut ka urang pamana si goblok, urang ngajawabna si goblok deui teu menang leuwihan. Si goblok sia, tah ulah leuwih sia teh teh. Sorana ge sarua. Mun itu sorana si goblok sakitu urang ulah dorok-dorok leuwih tarik bari mureleng bari meureub si goblok sia. Ulah. Ya, maksimal kudu sarua menang. Emut dongeng hiji ulama ieu jadi ajaran keur urang. Ajaran anu sangat penting, Masya Allah. Ya lucu ieu dongeng. Mama Eyang Rende radhiyallahu taala anhu waliullah ya di Bandung masyhur karomah. Hiji waktos ngalayat muridna nyaeta Mama Kyai Muhammad Sanusi Cantayan Sukabumi. Masyhur Bantenanana. Mama Sanusi Sukabumi. Bade ka Mekah anjeunna teh. Ari kapungkurepan naon nganggo kapal laut ya. Kapal laut bekal naga sanes koper ciga ayeuna ukur 32 kilo sanes nganggo Sahara. Ai Sahara teh kan didamelna teh tina hoe. Wah siga peti gitu Sahara emahnya mah kuat ku saurang kuduaan oge wah keopatan mawa Sahara mah gitu kan. Buya kungsi ningali tilas pun bapak baheula aya Sahara. Wah ieu Sahara teh gitu. Ya Bapak tahun 4 genep tahun 48 49 ka Mekah teh. Aya keneh Saharana, buya keur budak ningali Sahara. Jadi si kepeti Sahara mah kan. Nah, eta teh bekal ka Mekah baheula mah kitu, sabab ka Mekah baheula mah 7 bulan. Ya, di Mekah Madinah teh. Ya. 7 bulan. Jadi pembekalan teh kudu bener-bener cukup. Nah, saurang teh bisa mawa 2 Sahara. Saurang teh. Heuda mah bisa ku urang mah ku pagawe. Nah, ari di sisi laut teh nya nu sanes mah keur paciweuh nguruskeun Sahara gitu, nu sanes mah jemaah haji teh. Ari pangersana Mama Ajengan Sanusi sareng para ajengan seueur didinya murid-muridna kiwe ngaos kitab Idoh Manasik. Apan urang teh dikudukeun di mana init munggah haji teh. Tuh. Eta kudu tuluy urang teh ya ngabahas nyarioskeun tentang ilmu manasik. Ya, bedituna komo lamun
ya, bisa nganyahukeun tentang nu berkaitan jeung Makkah jeung Madinah, nu berkaitan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sareng para sahabatna, para tabi'in, tabi'in, ya. Perjuangan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikedahkeun kitu. Nah, jadi geus kebiasaan, yuk mantena ulama. Batur nuju riweuh anjeunna mah ngaos we kan. Sareng sadaya para ulama teh. Ratusan di dinya para ulama nu ngiring ngaos. Di amarene sareng Buya Lon teh namanya sumpi ngalayat, ya, nepangan murid ieu bade angkat. Nah, teu acan gek amarene teh kana majelis eta teh. Ari amarene sasauran ka Buya Lon. Buya Lon teh guruna pun bapa, putrana Mama Eyang Cibabat. Ya. Masih saderek keneh Buya Lon sareng amarene. Ari saur amarene teh, Lon bisi hayang apal ajengan ikhlas. Saha kula tuh saudara. Ditunjuk teu katebihan teh ku mamarene nyaeta Mama Sanusi. Ku amarene disebatna bisi hayang apal ajengan ikhlas tuh. Ari saur Buya Lon teh kengeng kulan upami ku abdi bade diuji kaikhlasanana pek saudara teh. Ingki Buya Lon iki. Ay Buya Lon kasokor galak anjeunna. Mun nuju ngaos kieu ti payuneunana dicabok. Mama Sanusi dicabok dugi ka ngacleng sorbana, dugi ka ngacleng kitabna. Bari diseuselan kieu bahasana Buya Lon. Seuseulana teh. Dan siket sia. Batur-batur riweuh tingali nguruskeun sahara. Abong-abong sia ajengan sia-sia. Abong-abong sia ajengan bisa ngaji sia. Gawe teh ngaji we sia. Tuh batur tingali riweuh nguruskeun sahara. Ya. Ngacang sorbana. Anjeunna ieu teu ngawaler ka Buya Lon teh. Ajeng meh ngiki gue. Tuh kaget sadayana nu hadir. Kan? Sanu wantun kitu. Kan? Canak kopea sorban dilereskeun deui. Atuh da acak-acakan kitab. Ya. Geus kitu teh sugan ngamak kumahan teu gek deui bari ngareret ka Buya Lon. Kieu ngareretna teh turutan we head ari kabita mah. Ti Buya Lon ke head diwalerna naon? Head tuh. Hebat ya. Hebat ya. Ayo urang lain mun ti batur kehead ku urang si goblok mah si anu mah si teu kaci. Teu kaci itu namana free kick. Mendahului itu kan. Free kick eta. Teu kaci eta. Offside. Offside no kitu teh nya. Nah, tapi ieu ajaran Nabi mah langkung ti kitu. Naon? Kumaha carana ngawales kagorengan batur ku kahadean. Ya, tah ku Buya tah. Cing cobaannya ti ayeuna ya diajar. Mun aya dulur, aya tatangga anu kadenge ku urang sok ngagorengkeun urang. Tah, di mana boga naon we urang teu rezeki sok ngirim ka dinya. Sing ikhlas. Sing ikhlas niat ngawales kagorengan batur ku kahadean gitu sing ikhlas. Keun manehna mah rek tetep ngagorengkeun rek kahadekeun bae. Urang mah sing ikhlas we, sing bisa kitu tah, gitu kan? Ya. Keun nu ti heula mah teu bisa oge. Cing ayeuna kahareup sararea tah. Ya, sarep kitu tah. Urang silih doakeun we. Ya, urang silih doa. Allah jungjunan nepi ka kitu. Masya Allah. Masya Allah. Anu ngagogoreng jungjunan, numitnah jungjunan, tatangga anjeunanana. Brek we gering. Eta jalmi teh.
barang gering nupang payuna ngalayat barinya nak katuangan adalah Rasulullah. Jungjunan teu sakali ngencir. Jungjunan teh mas sumping deui nyanak deui tuangan, mas sumping deui nyanak deui tuangan. Akhirna dina waktu nu singkat hanya sababaraha dinten anjeunana eta anu ngewa teh nya langsung ngucapkeun 2 kalimah syahadat di payunan Rasulullah. Allah. Aduh. Buya boga carita. Aki buya sorangan. Pangersana Mama Eyang Bojong. Ramakna pun bapak. Ya. Mama ajengan Ahmad Toha. Mama Bojong jenenganana Eyang Raden Muhammad Hasan Mustawi. Mama Bojong teh rerencangan ama Eyang Cibaduyut, rerencangan ama Eyang Cibabat masantren ti budak tiluan puluhan tahun. Nepi ka jadi ulama, nepi ka jadi wali. Karomahna masyhur. Ama Eyang Bojong karomahna masyhur. Ebreh kauninga ku sadayana. Doana seciduh metu saucapnya teh. Diantawis ulama anu teu pakoasi di zaman perang harita 2 saurna di Bandung mah. Hiji Mama Bojong pun aki 2 Mama Eyang Cibabat. Nu sanesna pakoasi. Di mana aya bom teh cenah sanesna kana lombang. Ama Bojong mah malah ngajak putrana ngaliwet keluar. Dina waktu eta Bojong dianggo medan perang dina waktu perang. Masya Allah. Ya Ma Bojong. Unik. Istimewa. Hiji waktos. Di hiji daerah pamentasan. Jadi pamentasan teh tatangga Bojong. Ya. Di daerah pamentasan aya hiji jalmi haranga. Bahasa Sunda mah haranga. Naon teh haranga? Barudak bisa teh apal. Ya garang we gitu tah. Jadi watakna teh garang gitu tah. Garang watakna teh. Wah, ngajago luar biasa. Tah, cariosna teh. Ari manehanana jadi osok hayang ngahak kana tanah batur. Ari si tanahna teh pata pelwates sareng kebon pun aki. Ya. Eta terus we ditampingan da manehna leuwih handap, ditampingan ku pacul. Terus ngalegaan tanah manehna. Hiji waktos pun aki kadinya ka kebon. Aya kebon aya dapuran awi di dinya. Nuju pun aki di dinya sareng pun ua. Carogena ua gitu. Namina Mama Alkomi. Mama Alkomi anjeunna profesor dina ilmu bela diri di Cigonewah di Mahmud teh Mama Alkomi. Eta Mama Alkomi teh carogena pun ua rakana apa gitu. Jenenganana wa oyo istrina teh. Istrina sami raka apa ge kitu tah sakti deh. Gagah. Istri tapi luar biasa gitu, gagahna teh. Nah, cariosna barang nuju kitu torojol eta jalmi teh kadinya. Kasempatan meureun aya pun aki. Gantawang teh kapun aki. Nyarekan. Kapun aki teh. Sanggeuneuhna nyarekanana saha atuh nu wantun kapun aki. Gitu kan? Ieu manehanana teu apaleun manehanana kapun aki. Ya, kumaha pun aki teh ya. Namun apaleun mamoal wanieun kitu. Wah, ngagantawang nyarekan, nuding kapun aki nyokot tanah manehanana. Anu puguh mah manehanana anu sok nampingan
wates gitu kan. Nah, kumaha harita pun aki. Pun ua ieu Mama Alkumi kumantana bade ditewak eta jelema teh dikiceupan ku pun aki. Ai pun aki nuju ye nutuhan awi ya. Ulahan awi. Saur pun aki teh bari lentong, bari lemah lembut, bari ada, bari sopan. Itu melak cangkeng. Pun aki bari cingogo. Lajeng pun aki naros ka anjeunna nyebatna teh Aka. Aka ari tanah Aka palih mana? Tah di dieu. Saurna teh kitu. Tah palebah dieu tah. Saur pun aki teh ini mah meungpeung aya ya. Kami sok ayeuna mah kahayang akan nepi ka mana. Ditawisan ku pun aki. Kahayang akan nepi ka mana. Bari nunjukkeun ku indung sukuna. Ku suku kapayunan pun aki. Tah, palebah dieu tah. Gitu. Begitu nyebut palebah dieu si dampa sukuna bers weh karena ieu naon eta teh tunggul awi. Dengan awi bers. Aduh. Berak diuk manehna teh. Eta ku harita keneh bareuhna. Teu bisa lempangna harita keneh. Ya. Lajeng ku pun aki teh dipiwarang dicanak, dipangku di kebon teh kabumina di kapamuntasan dicanak. Langsung nanahan. Teu bisa kukumaha bareuh sukuna. Teu bisa usik malih kegerungan manehna. Eta pun aki mun urang beureun kawalat siah gitu. Tah leg-leg siah gitu orangnya. Subhanallah. Kumaha pun aki ngencir. Miwarang garwana pangdamelkeun bubur. Unggal isuk unggal sore. Ci pangnyeunkeun bubur. Eta pun ini sorena teh benu ka pun aki. Heuh batur mah gitu kan. Heuh kanu ngewa, kanu bari nyokot tanah. Bari geus gitu kan nyarekan mah. Di pasihan tanah ku pun aki sakahayang mah gitu kan. Itu. Ayo pun aki kalaka ngalayan unggal enjing unggal sonten. Bari kedah nyanak bubur. Nyanak bubur pun aki tos kitu dihuapan ku pun aki. Dihuapan Masya Allah. Ya, diajak ngobrol ku pun aki. Atuh da ngobrol wali ya. Ngobrol lagi ngobrol tauhid, ngobrol ilmu gitu ngobrol wali mah. Sabara dinten ngencir unggal dinten unggal sonten bari nyanak bubur genep bulan. Kupun aki dibersihan nanahna. Dibersihan kupun aki. Pala putrana seueur, putuna seueur gitu kan. Da tos gaduh buyut segala rupa gitu kan. Tos rada sepuh anjeunna teh. Nah, dugi ka eta dibersihan nanahna kupun aki. Cariosna genep sasi neme damang tiasa mapah kan. Tas kitu pun aki teh pamitan da geus damang pulih we cariosna. Ana beresep teh sumping anak incu kabeh jeung buyutna dialeutkeun ku eta jalmi teh serah bongkokan ka pun aki. Hoyong diangkeun murid, hoyong ngaos. Akhirnya ya jara di jelema barisan ngaji. Eta mah jeung anak incu buyut teh kabeh. Tuh, barokah males kagorengan batur kunaon? Ku kahadean. Ngan kitu-kitu teuing mah teuing sanu bisa atuh. Heuh sok ayeuna. Ya. Ke rumah nyarekan, nyokot tanah sakahayang, sanes. Geus kitu kumaha? Unggal isuk di layadan bari jauh atuh ti Bojong ka Pamuntasan 1 kilo ya bari isuk bari sore genep bulan tuluy ngahuapan coba sanu bisa seperti kitu teh ya akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah aya bangsat lauk kapun aki
Ya, urang cantilan. Cantilan teh pemiti jelogong anu sok atos ke jelogongnya Haji Mardi kan atas apal. Apal ka di jelogong kan? Tuh apal Haji Mardi batu. Tah, kan aya cantilan nu mudun. Di jelogong teh aya cantilan. Nah, di dinya teh baheula aya tokoh. Aripun Aki kan di Bojong tebih teh ka Bojong. Gaduh balong. Ya, caket di cantilan teh gitu kan, gaduh balong. Di Gajah. Ai laukna teh, wah, laukna teh keur meuceuh nanya. Oh, lauk bibit ararageung lauk emas. Ari lajeng pun Aki sok ngalayadan biasa enjing-enjing. Barang anjeunna ngalaya tos netepan duha kadinya. Aya saung di sisi balong teh. Balong teh geus ledeg tah, sakuriling balong teh. Tapak ngalayak suku. Di hareupeun eta saung aya lauk 2 karama. Geus beukah. Geus beukah. Nah, aya keur nu kerek nyegrek di jero saung. Kegelegeran. Pun Aki datang kadinya jam 10 siang. Bangsat lauk. Ke bangsat lauk eta sare nepi ka kerek gegelegeran. Nah, pun Aki teh kutra-ketrek we di luar. Barang kutra-ketrek beureung ngadengen nu kutra-ketrek. Korejat hudang. Barang korejat hudang ninggal pun Aki. Da eta teu getihan eta. Jol. Namru we di hareupeun pun Aki nyangakeun beheung teuk-teukeun suku genteng kumaha sadaya-daya kaula ya. Kumaha tak ketak pun Aki, saur pun Aki, aduh jang. Entong kitu jang. Ujang bisi hayang keneh pek ngalah. Jika ditu bawa keur anak pamajikan ka ditu. Tong cekcok jika ditu bawa keur. Di piwarang mulih engal ku pun Aki dipanggul. Dua karama balik ka imahna. Cing perasaanana siga kumaha. Ku pun Aki dihalalkeun malah ditawaran deui bisa hayang deui. Dan Masya Allah. Sugan aya raut wajah anu keheul, nu kesel atawa nyungkun. Estuding wajah anu dedeg nu nyaah gitu kan. Lillahi ta'ala. Lamun urang kumaha bisa mengihan bangsat seperti itu. Beak disiksa beak. Aduh, kan? Nah, tuh tinggal ya. Ieu mah buya rek ngera-ngera sorangan ieu mengingetan sorangan da akina kitu berarti incuna kitu henteu tak kitu. Aduh, ampun paraun Gusti nu agung. Halah gitu kan, eta akhlak nepi ka kitu gitu. Aduh, gitu kan. Tanya ti ku pamajikanana, di akang di mana? Da bruk brak we pamasihan ti mama. Pamasihan ti mama. Geus kitu kumaha? Geus kitu isukna kabeh anakna incuna digiring ka pun Aki ka Bojong. Palai diangken janten murid, palai ngaos. Dugi ka eta bangsatna jadi kiai. Tah bangsat baheula bangsat ka ulama nu baheula mah bangsatnya jadi kiai. Ayeuna mah loba nu kiai jadi bangsat. Lain kiai ulah lain kiai di dia lain kiai di Indonesia ieu mah kiai bangsat we. Anu teu rumasa bangsat mah ulah kasinggung kade kan. Masya Allah. Nah, da eta mah pala puturana. Wah, pala puturana. Masya Allah, tariasa ngaos jadi jalmi saroleh ahli salawat sadayana. Allah kana dalailul khairat. Kitab salawat. Kan ahli wirid salawat. Subhanallah gara-gara ngabangsat itu. Jadi Masya Allah tong diturutan ke orang ayeuna.
aing hayang jadi kiai rek nurutan ngabangsat ka kiai gitu kan. Ulah kade, ulah diturutan. Ya. Pada sok aya dina TV gegeningan tidak untuk ditiru kade eta mah. Ya. Tah siga kitu. Ngadongengkeun anjeunana. Jadi terang soteh ieu palaputarana pun aki terang soteh kumaha ieu naon keistimewaan pun aki karena jalmina nu ngadongengkeun pun aki nama jempe we mulih ka bumi teh suga nyarios lauk aya nu maling suga nyarios teu terangeun jadi terang-terang sote ti jelemana nu ti bangsatna nyarios ka palaputra ngadongeng da abdi teh saurna teh bada Isya eta teh dongengna teh jadi ngalalauk teh bada Isya tos beres 2 karama dipanggul ku abdi teh dararasaan mah lempang balik ka cantilan. Teu nyaho mah meureun ngurilingan balong we tuluy. Dararaosan abdi mah lebet ka bumi abdi simpen we cenah ku abdi teh karama teh di dapur. Bos abdi mah ka kamar. Abdi mah sare we. Nah ari abdi korek jatuh udang teh geuningan masih keneh di sisi balong. Tuh dongeng karomah. Nah itu pun aki seperti segitu tah. Nu maling, masya Allah. Itu rarasaanna balik. Ya, padahal lebih kadinya, didinya keneh gitu kan kurilingan. Allah, masya Allah. Ya ajaran Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi urang mah aya perang teh itu adalah hal nu paling darurat sabada kaum kafirin parantos dugi karena klimaksna leres-leres ngabahayakeun jiwa raga tuh iraha teh mimiti aya perang teh waktos Nabi tos hijrah we ka Madinah salami di Mekah mah jungjunan dakwah teh 13 tahun dah ya sugan ngajarkeun ka para sahabat ilmu bela diri ngajarkeun sugan ngasah bedog Nah, di Madinah. Sabada naon, sabada orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian. Ya. Tuh, namanya tidinya jungjunan aya mempersiapkan, ya. Mempersiapkan anjeunana ngadidik para sahabat ilmu bela diri, gitu kan. Saurang kudu bisa mampu ngelehkeun 200 urang. Baheula mah kitu. 1:200 beh dieuna cenah 1:20 pang akhirna dibolehkan perang sabilillah lamun umat Islam 1:2 seorang bisa ngelehkeun dua jam lamun kira-kira umat Islam can kira-kira mampu bisa ngelehkeun duaan seorang ngelehkeun duaan tong asup ke medan perang tong gitu kan namun bisa 1 lawan 2 boleh nah kan gitu kan tuh jadi didikan umat Islam didikan anu gagah namanya jungjunan ngadamel nyusun prajurit tuh bawe aya prajurit muslim prajurit Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi mah unik perang perang teh da sanes tujuan sanes tetap tujuan nama masihan hidayah ke umat jadi tidak menganggap ieu nu ngamusuhi teh sebagai target harus dibunuh tidak tapi ieu nu ngamusuhi nu merangan target harus dikasih hidayah coba ayeuna aya perang kitu nya moal aya sehingga jungjunan ngajarkeun ka para sahabat teu meunang teu kan ngabunuh pak awewe teu meunang ngabunuh barudak teu meunang ngaruwag sumur teu meunang ngaruksak kebon ngaduruk kebon teu meunang masa teu meunang ngarugrugkeun bangunan coba ayeuna perang kitu aya nu kitu ayeuna mah perang teh ngabunuh ngaruksak we matak ayeuna mah sapoe perang bisa ratusan ribu nu maot
Supaya perang bisa rata kabeh bangunan. Satu kota. Ayeuna mah kitu. Jadi ayeuna mah bohong. Nu disebut ayeuna menjaga hak asasi manusia, ayeuna mah bohong. Tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina salebet peperangan anjeunana salamina peperangan eta dugi ka wafat anjeunana ngan sabaraha sih anu pupus ti pihak anjeunana ti pihak musuh da lain rek ngabunuh musuh. Da target Nabi mah dina perang teh adalah tetap masihan hidayah. Nu mawi dina perang waktuna salat kan salat. Coba aya di dieu perang anu keur perang salat. Keur perang salat lagi berjamaah malah Nabi mah. Nepi ka aya praktekna salat dina peperangan. Dan sebagian sab menjaga, sebagian sab mengajak. Terus ini berganti. Kan gitu. Hanya aya dina ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Allah. Di masa Nabi urang sadayana kapungkur. Tatkala anjeunana nawan. Ieu boyongan anu beunang ditangkap dina medan perang. Kumaha nawana? Pandi urang mah ayeuna di mana-mana di alam dunia ayeuna tawanan teh disiksa. Tawanan teh disiksa. Teu saeutik tawanan anu dibunuh. Apakah aya dina cerita Nabi waktos nawan ya musuh-musuhna teras disiksa? Yeuh teu dikerem-kerem acan. Bisi pale uningan Nabi mah disebut nawan teh dibeungkeut leungeunna dina tihang-tihang di hareupeun masjid. Sina ningali kegiatan Kangjeng Nabi sareng sahabatna. Waktuna dahar lepaskeun bawa dahar. Masya Allah. Jadi kegiatan Nabi dikirna maca Qur'anna tausiah Nabi. Ieu teh tawanan teh da di buruan masjid ngadenge jeung ningali. Aya tawanan nu kitu di ayeuna. Atuh tawanan teh teu kungsi lila sampai 2 poe ge jol careurik we hayang asup Islam kabeh. Masya Allah. Nah, uniknya dari Nabi mah kitu. Dan memang targetnya adalah masihan hidayah. Targetnya adalah maparina naon? Hidayah. Lain target. Ngebunuh, lain target. Menganiaya, lain target ngaruksak, lain. Nah, itu ajaran Nabi. Masya Allah. Ajaran Nabi. Ante saeutik di zaman kiwari. Ya. Belajar ilmu bela diri keur naon teh keur ngaruksak batur kan keur maruksak batur keur ngabunuh batur nyeun pasukan pasukan keur naon keur ngabunuh batur keur nganiaya batur dina Islam teu aya ajaran eta dina Islam teu aya ajaran eta malah perang ge adalah mangrupakeun eta mah cara yang paling akhir ketika parantos diserang nyata. Tidak ada jalan lagi kecuali kudu melawan kitu. Catat ku urang sadayana ya. Maka urang kedah bangga, bahagia urang. Jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Urang kedah syukur ke Allah kenging ajaran Kangjeng Nabi Muhammad. Anu kalintang agungna, anu kalintang sucina, anu kalintang terpujina. Masya Allah. Maka garapan dina hirup urang ya adalah urang nganyahokeun kana akhlak agungna Kangjeng Nabi Muhammad. Urang nganyahokeun karena ilmu anu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkeun ka para sahabat. Urang nganyahokeun kana amalan-amalan anu diamalkeun oge nu diajarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad.
urang nganyahokeun kana zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Urang belajar ngikuti kana jejak-jejak Kangjeng Nabi Muhammad. Urang ngiring berjuang ya. Naon-naon nu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Nah kitu maksudna padi ieu teh diantawisna. Maksudna dibangun aya banser asyifa, aya ngaber, aya relawan. Eta tujuan. Tujuanana adalah hayu urang sasarengan berjuang ya. Jeung Buya berjuang sesa hirup urang da moal lila lah hirup mah moal. Jadi naon wae moal lila, tapi lamun urang maot dina kaayaan urang ngiring berjuang di jalan Allah, wah geus hebat we geus lah gitu kan. Si anu maot tapi si anu sebagai pejuang. Kajen teuing bagian tim tukang masak. Kajen teuing bagian tim tukang naon cenah? Tukang kukumah, tukang abdi mah tukang memeres karpet, abdi mah tukang kajen teuing tukang eta. Nu penting aya dina barisan perjuangan dakwah. Kene urusan dakwah nama urusan saha? Eta mah urusan Buya, urusan para ajengan eta mah nya gitu kan. Urusan anu ahli ngaji eta mah kitu tah, ahli ilmu. Ayeuna urang rek miluan berjuang dina sisi naonana, sabab perjuangan ieu teh ngabutuhkeun seueur fasilitas, ngabutuhkeun seueur sarana, ngabutuhkeun seueur keahlian dina bidangna masing-masing. Kahartos teu? Da urang teh jelema masih keneh beuki dahar nya. Nya aya dahar barang am teh teu ngeunah kan? Naon sababna? Dan nu masakna si Abah. Tuh, mata kudu aya tim masak di dinya. Anu ahli gitu kan. Anu ahli. Masya Allah. Aya tim dekorasi. Tuh. Aya tim naon tuh naon itu teh. Son. Aya tim gelar sorban. Aya tim tak itu. Naon we. Alhamdulillah. Ayeuna tos ngawujud ya. Nyatana ieu tos ngawujud nyatana. Tina perjuangan padi diantawisna katampi ku Abuya. Termasuk dana anu sok ngiringan laporan teras Haji Memei. Mana Haji Memei? Tuh Haji Memei. Ya istrina Haji Eeng. Terus laporan ya aya nu ngiringan ti anu. Oge Buya ge lebet tidinya kan. Dina grup dinya sok share. Itu tah share dakwah, sharekeun deui ku urang kanu sanesna. Alhamdulillah ayeuna tos ngawujud seueur. Termasuk tu kan ayeuna teh Buya teh nuju ngagarap hiji Pangalengan. Ya. Pangalengan eta kanggo pasantren cabang Asyifa di Pangalengan Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ieu nuju masih berjalan. Terus aya bangunan madrasah ayeuna nuju nambihan deui. Kedua di Wado. Alhamdulillah di Wado ayeuna parantos rengse itu aya tuh Pak Haji Yayan bagian ditunjuk di ditu nya sepuhan. Lajeng katilu di Sukatali ayeuna Sukatali mah enggal keneh. Aya anu ngahibahkeun tanah ka Buya teh nya. Lajeng Buya nambahan ngagaleuh sapalih di dinya. Ayeuna alhamdulillah ayeuna teh bade nuju sanesnya nuju teras ngabangun ayeuna teh kanggo ngaosna tempat ngaosna kanggo para mualimna para pengajarna kanggo dapur umumna kanggo MCK-na dan sebagainya kepentingan ya sawaktos insyaallah ke urang ayakeun pangaosan di dinya. Ya, insya Allah urang kedah terang di mana titik-titik perjuangan urang teh. Tah, sakur ieu aya dina perjuangan ieu, maka siapapun donatur itu ada nama di situ. Walaupun hanya cek paribasana ukur 500 perak. Emut ya. Seperti gelar sorban. Kadang aya nu 500 perak, kadang 2000, kadang 1000. Aya di dinya.
Aya di dinya aya. Nyangsang di ditu di dieu. Nyangsang di ditu di dieu. Itu kan. Margi ieu sadayana di fokuskeun kanggo perjuangan dakwah. Alhamdulillah. Ibu ya kalintang bahagia. Naon bahagia teh? Bahagia teh berarti totonen bakal loba anu engke dibariskeun dina barisan para syuhada. Anu sasarengan ke sareng para ulama. Sasarengan sareng junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus orang berjuang. Nepi ka maot tong eureun. Kade da ieu mah eueuh pensiun eueuh ieu mah. Ya teh cenah sabaraha taun kita dugi ka pensiun teh. Eueuh ieu mah. Pokoknya mah orang kudu nepi ka maot teh tercatat sebagai pejuang. Tah gitu. Tercatat sebagai pejuang. Jadi naon we lah gitu kan. Ulah nepi ka urang copot tidinya ulah. Bilih aya anu bade ngiringan, ayeuna abdi mah hayang ngiringan abdi mangga bade lebet kana padi, bade lebet kana banser, bade lebet kana naon deui relawan, bade mangga. Ieu intina sadayana adalah pada gitu kan boga garapan dina ngiring berjuang dina dakwah. Alhamdulillah, moga-moga urang sadayana oge ya sing kakelek kasangke. Ya, ku para ulama-ulama Allah. Kadituna kakelek kasangke ku junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di akhir ieu gempangan nu mulia Buya ngajak ka sararea urang ngadoa kalayan keagungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga sagala doa urang sing dikabul ku Allah anu sae dimungguh Allah. Amin ya rabbal alamin. Angkat pandangan. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim fa'afid alina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyyikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar kafir anna dzunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa harusna min jamil makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri amalina fil i'lan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal afuwul ghaffar ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.